Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber dongeng Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dengat ayana urang neraskeun deui hanca dongeng anu judulna Rarabi Pinanggih Pati bagian kalima. Ieu iasana Bapak Entang Sumarna. Serta acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa, mangga ka pamirsa nu sumping ka ieu channel klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi dongeng aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Nya urang mah ngajenan sotenan mihapekeun diri jeung si pejit nah bodoh teuing da mun teu daek pasti urang teh bakal menang balai tembal mangkarna. Naha kakawasaanan naha kitu Mang Jamal nu ngatur pae hirupna manusia teh atos wae bi kayak kantun abdi bade nyanggem teu aya gunana bi kalah kengeng bahaya ayeuna mah sarenkeun ka abdi. Omong atih ngahuit ka bibina atuh bibina teh kahalangan tadina mah rek ngamuk ka salakina kuasa teung-teuingeun anak batur ditetawarkeun dipake mayar hutang. Pek nyai rek nyarita naon kadinya? Tah saiki kitu sun den we ayeuna mah nu kedah nyarios teh Mang Misnan bari nyerengeh mairan. Kieu Mang kaemut ku abdi kirang saena upami pabedang-bedang pakeukeuh-keukeuh silih cental pada embung ngelehan salah sawios. Ayeuna mah khusus ti diri abdi mugi diwartoskeun ka Pak Jamal boh ku salira Mang ku anjeun boh ku Mang Misnan. Perkara diri abdi dipikapalai ku Pak Jamal sumangga teh teuing abdi moal bade nampik nanging nyuhunkeun sarantos ulah palai nikah ayeuna-ayeuna. Gelis naha tega masrahkeun salira kanu kitu wandena. Mun bibi mah kajeun teuing teu payu we tibatan kudu boga salaki kanu samodel kalakuan rahwana diijoh bari nepak ka atih. Kaheula bi nu mawi sanggam abdi tadi waktos teu acan sarumping Mang Misnan sareng Emang kantos disanggemkeun. Ayeuna mah pasrahkeun ka abdi we omat bibi ulah seueur emutan. Keun we atuh ibina sina nyarita nu jadi anak teh geuning eta sakitu pasrahna. Cing naon deui nu rek dicaritakeun ka ibina sabaraha poe tih mun menta tempo teh mun bulan sabaraha bulan mangkarna bari semu nu marah mai. Abdi munut sarantos dugi katilu sasih lamina kangge bahan ngintun-ngintunkeun ibaran ka sobat-sobat abdi nu aya di tebihna. Margi sanes mung sakadar di Bandung bae aya nu di Surabaya, di Jakarta, kitu deui aya nu mentas lautan nu ka Kalimantan. Ku ayana kitu, sadayana para sobat kapungkur, janji serang abdi, upami aya maksad rendengan, kedah dipaparin ibaran, supados aranjeuna mararaksakeun sarumping. Saurna mah para lain narungkulan, ceuk atih bari marah mai romana, teu jiga-jiga nu keur ngandung kabingung. Jadi gitu keun sakitu mah kumang dibejakeun ka Pak Jamal moal buru ngarujukan sepira tempo 3 bulan ongkoh 3 bulan deui mah kapan urang teh kabeneran usum panen. Meureun sanajan ti Pak Jamal loba
kudu we urang teh sasadiaan hajat tanda milu bunga mangkarna maninya kakak. Atuh kitu mah raos ka urang nanya mangkarna moal matak disegag teuing ku dunungan. Mang Misnan mairan. Moal sing terenang bae Mang Misnan, atuh dunungan Mang Misnan sing kagungan manah gumbira kitu. Da abdi moal baha. Bener Mang Misnan, jadi kuring ngarasa bunga bakal boga anak seperti kieu sabab moal salah mulia hirupna harta banda karinuluykeun, omong mangkarna. Ari tos kieu onaman atuh mang marek baliknya mangkarna Bu Ijo sadayana we nu priyogena mah kanden ati mang teh permios bade wangsul. Mang Misnan pamitan rek balik. Kagok pisan Mang, rek balik waya kiwari mending kewae isuk-isuk geus tabuh 4 subuh ieu teh. Kapan Mang mah kedah ngalongo keula sawah nu baku ari bada subuh mah. Keun we tapi nya Mang ieu perkara ati ulah wae dibejakeun ku Mang sarangan sabab perlu nama isukan jong kuring da kuring nu dipesenanana, omong mangkarna. Is teu langkung soal eta mah mangga atuh kasadayana. Subuh ieu memang hiji subuh nu mawa lungguh kana hate nying hareupan kabingung. Atih nu sakadar ngebela kaselemetan bibina daekna ka Pa Jamal ngantang tu atih ge ngabogaan hiji rancana pikeun nebus kabingung ieu ngan rusiah nu dikandung dina hatena. Berang penting tinggal jumerit ati sumereang pipikiran ras lalewang loba kahariwang beuki lila beuki karasa ngorotanana badan ati tisaprak ngajangjikeun 3 bulan ka Pa Jamal. Nu maksudna megat balai nu jadi bibina kira-kira geus aya saminggu ti harita kakara atih mikir nu luar biasa kumaha carana pikeun ngabuntukeun laku lampah Pa Jamal kalayan hayang numpes sagala kajahatanana. Kumaha akalna aing teh benang disebutkeun tiis-tiis jahe jiga teu panas tapi memang panas. Kukituna sabisa-bisa aing hayang numpas Pa Jamal katut sabalad-baladna ngabersihkeun pilemburan-pilemburan nu aya di wewengkon padesaan tina gangguan-gangguan jelema jahat. Ceuk gerentos hatena lengah ulang mikiran sagala pilakueunana. Mugi Allah nu agung maparinan taufik sareng hidayat ka abdi. Kumaha carana sangkan abdi tiasa ngabersihkeun karaman-karaman jalma jahat nu purah ngaganggu katartiban. Jabati kitu Pa Jamal tukang renten ahli ngijon nu teu saeutik rakyat-rakyat di pakampungan jadi korban kamalaratan akibat lentah darat samodel Pa Jamal. Jembarna mugi ibu sareng ama nu parantos marulih ka kalanggengan abdi paparin pituduh. Brai atih kakara ingat papacanganana nu aya di Bandung waktu bareto keurna di Bandung. Kang Dana memang Kang teu uningaeun yen abdi aya di kampung. Kukituna mungpeung aya keneh waktu tur masih keneh jauh aing rek ka Bandung heula nyusul Kang Dana. Susuganan Kang Dana masih keneh can kagembang ku aweweh sejen. Pedah aing disangka ninggalkeun tanpa carita. Kang Dana, abdi atih anu salamina sanaos tebih teu hilap. Engkang salamina ditutungkus dina kalbu, digambarkeun dina rasa, ditulis dina ati sanubari, natra tulisan kacinta sareng kawaas. Duh engkang, mugi sabar, abdi antosan. Ceuk jumeritna hate atih berinya langkrung cipanon. Atih geus ngarasa buleud pipikiran yen rek menta tulung ka buah hatena. Kumaha pi akaleunana sangkan bisa nyalametkeun nu jadi bibina kalawan manehna teu jadi dipihukum ku Pa Jamal. Isukan aing ka Bandung alasan ka bibi jeung ka emang nepungan sobat-sobat pikeun pamondokan mah tepi susaheun loba ieu babaturan jeung kekenalan matak naon diurut tetangga oge.
geus pancak dina hatena dibeuweung diutahkeun ka Kara Atih jeung Nangtung, maksudna rek nepungan Bi Ijoh jeung Mang Karna nu keur digarawe di kebon nu aya di pipireun imahna. Kasampak Mang Karna jeung Bi Ijoh harita kabeneran keur ngararaso handapeun dapuran Cawu. Atih buru-buru nyamperkeun kana dapuran Cawu peripokna. Tah kalaresan bibi sareng Mang nuju liren. Abdi aya peryogi nu kalintang hoyongna disanggemkeun dina waktos-waktos ieu. Aya picarita naon Nyai? Asa kumaneh rusuh teuing. Cing Yap atuh diuk di dieu rek badami naon Nyai teh? Bi Ijoh oge gancang nanya. Nyaeta abdi teh nembe pisan ngalamun malih meni hoyong enggal-enggal disanggemkeun ka Emang sareng ka Bibi. Nya perkawis kaperyogian ngiberan para rerencangan teh nu aya di Bandung. Sakumaha nu ku abdi disanggemkeun waktos dipayuneun Mang Misnan. Ceuk Atih bari neuteup ka pamana. Oh, kitu maksud Atih nu rek dicaritakeun ka Mang teh. Jadi alhasil Atih teh rek indit ka Bandung kitu meureun. Sumuhun maksud abdi teh bade ka Bandung dina dinten enjing supados masih keneh seueur waktosna. Melang atuh bibi mah ngencarkeun Nyai sosoranganan ka Bandung. Kira-kira nak ludeng kitu. Bi Ijoh bari neuteup ka Atih. Ludeng Bi, piraku atuh da kana kendaraan sanes bade mapah. Tembal Atih bari seuri leutik. Orok kaya kapan ti dieu mah kapaksa kudu dianteur ku bibi atawa ku emangna nepi ka Tasik. Sakitu jauhna tur nyorang leuweung. Tekedah Bi, abi mah bade sareng we pasusubuh sareng nu barade ka Palalasar. Eueuh, tabuh 3 subuh, tada teuing we tirisna atuh, jeung poek di jalan. Sawios, kapan nu bade arangkat ka pasar ge sok nyerendak obor, tembal Atih keukeuh manehna mah ludeng nyorang jalan dina waktu tengah peuting. Nya atuh, sambung doana bae ari sacara bibi mah. Mudah-mudahan sing salamet di perjalanan, tur sing salamet di panyabaan. Bi Ijoh sanajan kalah kumaha melangna, tapi kumaha dah kaharti ku Bi Ijoh oge Atih teh keur meujeuhna tagiwur pipikiranana. Nya kitu deui Emang oge sambung pidoana, tapi omat ulah ampleng-amplengan disenepi kana waktuna janji pajamal ngahangkeutkeun Nyai keur eueuh. Meureun Emang jeung ibina nu dikakesek kapanyaho sorangan adatna pajamal teh lain bantrak-bantrakeun. Sanes bade lami abdi oge Mang. Moal dugi ka sasihan, boa mingguan ge moal. Mung sakadar ngalaksanakeun paniatan abdi bae ieu mah. Nya syukur atuh hari kitu mah. Geus sasadiaan atuh jang bawaeun bekal di panyabaan. Omong Mang Karna ka Bi Ijoh. Tekedah barang bantuna naon Mang, cekap ku sakadar ngabantun kangge di jalan we sangu satimbal alit ge cekap. Tembal Atih bari melong ka Mang Karna. Bisi rek mawa pibekeleun di Bandung, boh beas atawa dahareun nu sakira penting, hitung-hitung keur kikiriman kanu rek didatangan. Kumaha dibantuna atuh Mang, da panginten abot, masihna abdi teh sanes pangawak awewe, tembalna bari rada seuri. Nya kitu wae hade, tapi ari pikeun tambah lapar di jalan mah kudu wae mawa sakepeul mah. Urang nyieun lepet we atuh keur tambah-tambah bekal di jalan mah nya, jeung supaya aya keur di Bandung. Tembal Bi Ijoh. Oh, sae atuh ngadamel lepet ge Bi. Yo atuh urang balik we da geus beurang ieu digawe ge panas. Nya harayu rek balik mah damang ge lieur ieu teh. Bi Ijoh jeung Atih prak-prik-prak duaan di dapur nyieun lepet keur bawaeun Atih isukan. Beurang diganti ku peuting-peuting waktuna nyarelek asa teu lila ngadagoan. Tabuh 3 subuh hayam raung kongkorongok patembalan jeung baturna nandakeun saruka bunga. Pedah tereh manggih beurang sanajan can tembong pajar. Atih nu ti peuting keneh teu bisa sare manehna gancang ka cai rek mandi. Harita Bi Ijoh jeung Mang Karna mah masih keneh can harudang.
Teu sabaraha lilana ati geus beres mandi tuluy sakalian dangdan kakara manehna ngageungkeun Bi Ijoh jeung Mang Karna. "Bi, Mang, permios atuh abdi teh bade mios." Kulisik Bi Ijoh bareng pisan jeung Mang Karna harudang. "Tabuh sabaraha ieu teh Nyai?" "Tabuh 3, Bi, da parantos kongkorongok hayam." "Tabuh 3. Rarasaan Mang kakara meureun tabuh 1 mah." Omong Mang Karna bari cengkat. Kitu deui Bi Ijoh gancang hudang rek maturan nu rek indit nyaba. "Rupina da Mang mah kulem, dupi abdi mah ti tadi ge teu tiasa mondok." Tembal atih bari seuri nyerengeh. "Nya meureun pedati berasa re Mang mah. Nyarap heula atuh ulah ngosongkeun beteung." Omong Bi Ijoh. "Parantos tadi oge Bi, da abdi mah teu daek mondok. Teras we naher cai ngagoreng sangu sanes kanten." Tembalna bari sedot-sedot nyisiran. "Heeh, syukur atuh ari geus nyarap mah." Teu sabaraha deui lilana atih beres dangdana manehna make pakean sanajan teu weuteuhan tapi cukup manis katingalina ku nu sejen. Eukeur mah hade wanda hade rupa dedeg sampe rupa hade kulit omyang tur lemes, make pakean kasundaan asli boh kabaya jeung sampingna. Makena teu pahili jeung dangdanan asing, tetep aya dina wanda kasundaan. "Mang, Bibi, mangga abdi bade mios ayeuna. Mergi ka kupingna parantos riab nu bade ka palasar, supados abdi ngiring ludeung." Ceuk atih bari ceg ngajingjing kantong plastik wadah papakeanana jeung bebekelan sakadarna. "Jig Nyai diandung pidoana ku Bibi jeung ku Mang, sing salamat di perjalanan, kalayan sing loba nu asih di panyabaan." Bi Ijoh kitu deui Mang Karna pada ngaduakeun kanu rek nyaba. Jut atih turun ti imah dipirig ku angin subuh. Nu miliwir tiis palipurna angin gunung cumelecep tiisna kawanti-wanti tembus ka satulang-tulang. Dangdaunan pating arulang ting garupay ketebak angin kawas nu mileleuyankeun kanu lumampah rek nyaba rek nyirnakeun pipikiran neangan panyarandean hate pitulung hate nu keur bingung. Nu dituju urang Bandung sugan rek dipake nyalindung ulah keuna ku kawuyung rek dikawin ku jalma silung. Kuring bareto da boga panyarandean hate pangbeberah rasa panyeleukan ati beurang jeung peuting. Batur kumbuh dina kalbu, sobat dalit dina ati sanubari, nu ayeuna masih kacipta dina rasa kabayangkeun dina sawangan. Minuhan rasa duriat, kumambang tur sumoreang kanu geus lila paanggang, ceuk gerentesna bari nuturkeun batur-batur ti tukangeun nu rek kakarota, ngadon baralanja atawa masar teu waka ngadeuketan lempang, cukup nuturkeun ti kajauhan bae. Atih mindang lumenyap hatena ari ras inget kana kajadian nu keur dirandapan dicangcang ku hiji jalma basangkal nu maksa rek miboga manehna ngarasa wegah sirikna kajen nyorang pecah dada potong tangan kenca katuhu tibatan kudu satuhu ka jalma nu angkara murka adigung adiguna. Teu kanyahoan tukang ngenjol aya nu nanya bari geus kacida apaleunana ka manehna hiji awewe geus rada umuran, kira-kira umur 40 tahunan. "Hoyah Nyai, Nyai teh bade angkat ka mana? Nah teh sareng Mang Karna atanapi Bi Ijoh." Atih gancang ngalieu ka tukang barang breh teh jelas katingali beungeutna da mawa obor si horeng di astinah batur salembur pajamal. "Ae Bi, geuning manawi teh saha wae puguh bade ka Bandung abdi teh Bi." "Baru ka Bandung? Geuning teh Bi. Nah aya kaperyogian naon Nyai teh?" Bi astinah bari terus lembang nak ngarendeng. "Ah bade ulin we Bi, neang para sobat nu parantos lami tepat tepang. Partosna Nyai teh bade enggal nikah. Nah leres kitu." Bi astinah nyelok ka atih api-api teu nyahon. "Yei, saur saha Bi? Teu hoyong-hoyong acan abi mah. Kasaha nikahna? Da teu aya nu dipikah hoyong urang dieu mah." "Da leres atuh Nyai, kangge naon ka urang dieu? Mung aya we wartosna bade didamel nu anom ku pajamal.
Laras gitu tanya Biastina, nu padahal manehna geges nyaho kawan tupak kacar keneh Pak Jamal, malah nu dipercayakeun pisan dina ngurus sawah, boh tandur boh ngarambet, manehna pisan nu jadi mandorna. Ah, saur saha Bi, bohong eta mah tong diandal. Ah, aya we wartosna, sawios atuh tong isin-isin, sareng bibi mah da moal disaurkeun kanu sanes. Laras teu aya hubungan naon sareng Pak Jamal abi mah. Yei, bogoh, henteu tembal atih. Ke, bibi mah asa aneh, ari nu wawartos ka bibi teh. Seueur, ya nyai bade ditikah ku Pak Jamal. Sedang nyai mah teu uninga-uninga acan. Nahanya moal lepat ku kupingan wae kitu bibina. Biastina bisa pisan pura-purana teh sedang hatena mah geus ngageremet hayang geura nyaritakeun hal ieu ka Pak Jamal. Da selarasna atuh Bi, beurina ge abi mah moal bade gaduh salaki ka urang dieu. Da parantos gaduh papacangan nu kapungkur. Sami-sami pada urang ditu, urang Bandung. Tur bujangan keneh, tembal atih bari ngareret ka Biastina. Biastina hatena mah ngentab yen ngarasa boga picaritaeun ka Pak Jamal, tinang tu Pak Jamal leuwih mercayana ka manehna. Jeung deui buruh ngabejakeun pasti gede. Oh, jadi nyai mah parantos kagungan papacangan di Bandung tehnya. Biastina semunu dareh dehna keranan, teu katara-tara yen hatena ngelik. Parantos Bi, malih ayeuna ge bade disusulan supados enggal-enggal sina nyimpen carios kapun bibi, ulah dilami-lami bilih keuna ku gogodana. Laras eta teh nyai, saur sepuh teh mah ulah sok lami-lami micung matak bau eupan, alhasil ulah lami-lami papacangan matak katerap ku gogoda rancana. Saterasna jadi ti kitu teh katerap watak bosen. Biastina bari nyikik seuri. Sumuhun eta teh laras pisan kitu Bi, numawi ku abdi bade disedak oge supados enggal salamet diandung piduana we atuh geulis sing enggal kalaksanakeun sanes kanten nu dipimaksad teh. Tembal Biastina basana teh teu memper-memper kana hatena nu silung serong tur boga hate hayang ngadoni ka Pak Jamal, tetap dareh deh tepi kacurigaeun nu dibawa nyarita. Ceuk pikir Biastina, peek sia rek dibejakeun ka Pak Jamal. Nah asana teh bet daek ngeukehan awewe nu teu daekeun. Mending ka anak aing sarua pada lelengohan tur parawan keneh. Keun rek digogoreng sakalian awewe kieu mah supaya hate Pak Jamal malih ka anak aing. Nyukuraesin meureun geunah boga minantu nu beunghar. Dupi bibi bari angkat ka mana ayeuna teh? Tanya atih barang geus ampir tarepi ka kota. Bibi mah mung bade ka pasar we nyai, biasa bade meser eusi pabetekan. Maklum di kampung mah sanes kanten ge kedah meser teh paling saeutik 2 minggueun. Tembal Biastina. Sumuhun kedah kitu atuh, ari di kampung mah biasana ge tah ayeuna mah kapaksa atuh pipisahan sareng bibi. Da bibi mah bade nyimpang heula ka sobat. Tah di lemur ieu nu di tengah-tengah sawah. Biastina pura-pura padahal supaya gancang pisah jeung atih manehna rek ngabejaan babaturanana nu sarua pada komplotan Pak Jamal. Atuh mangga Bi, wilujeng kantun we da abdi mah bade mios ka nu tebih. Hatur wilujeng angkat nyai didoakeun ku bibi sing salamet. Teu kacaritakeun deui di perjalanan atih teh geus nepi ka setamplat bus gancang manehna naek kana bus nu nuju ka Bandung atawa jurusan Bandung. Bus berangkat di Tasikmalaya ka Bandung harita tabuh 8 isuk-isuk kacida ripuhna perjalanan ti kampung ka kota Tasik teh. Perjalanan nu makan waktu 5 jam sakitu teh ku leumpang nu ngahaja gancang sanajan awewe da ngarasakeun hayang tereh nepi. Manehna ninggalkeun kota Tasik neang panutan nu kungsi ngarampas hatena ayeuna rek dipaluruh deui, rek dipuntangan akalna dipenta pangbebera hatena. Sugan wae manehna bisa ngotek tak akal pikeun numpes durjana-durjana nu aya di pakampungan nu geus ngancam kahormatan manehna jeung nyawa nu jadi bibina. Dipirig ku hate nu sumoreang cus-cos loba nu dipikir atih ngageleyeung dina bus nuju ka kota Bandung.
Kota Bandung keur mejehna rame panon poe harita lingsir ngulon tunggang gunung keur mah hade poena katurug-turug malam minggu. Setengah 5 sore kareta api nu ditumpakan ku Atih anjog di stasiun Bandung. Cut Atih turun sarta buru-buru muru keluar tengah engkekeun deui Atih celakana beca nu dituju iwal ti imahna Wawiguna jeung Wa Astinah istrina. Wawiguna teh tayalian iwal ti Uwana Dana papacangan Atih tea nu kumanehna ditinggalkeun ka lembur. Pernahna imah Wawiguna di Teluk Buyung. Teu kungsi setengah jam oge Atih geus nepi ka Teluk Buyung sabada mayar ongkos beca kakara Atih muru bumi Wawiguna. Punten, punten. Kabeneran buru-buru dijawab ku nu boga imah lantaran keur nyampak araya. Mangga, beri teu kungsi lila berai pantona muka. Geuning Neng Atih, haturan teuing geulis. Harita nu nunghol teh Wa Astinah. Sumuhun, hatur nuhun Wa. Kumaha sadayana di dieu daramang? Saha? Wawiguna norojol di tengah imah kahareup. Ieu Neng Atih, geura mani lawas ti lawas. Baru Neng Atih, haturan Neng, sareng saha angkat ka dieu teh? Nu mawi abdi we Wa, teu sareng sasaha. Atih nembalan barigek diuk dina kursi sabada sasalaman mintonkeun kasonoan ti antara pribumi jeung tamu. Dupi Kang Dana teu aya angkat ka dieu Wa. Atih buru-buru nanyakeun Dana. Nu mawi dinten ieu mah teu aya angkat ka dieu jang Dana teh. Malih kamari oge angkat ka Wa. Teu kinten eta teh Neng, kapicam-camna ka Neng. Ti saprak dikantunkeun we ku Neng. Malih-malih mah anjeunna aya niat bade milari ka Tasik. Mungku Wa di Pegatan, margi bilih nyasab, maklum jalmi teu terang. Keun we sanggem Wa teh dangkege Neng moal burung ka dieu. Geuning buktosna ka dieu ayeuna. Ku kituna keun sonten-sonten ge ke ku Wa bade diwartosan ka bumina. Sumuhun Wa, margi kapan abdi ge parantos pesen dina serat waktos bade mios. Nu dititipkeun ka Wa teh ku margi harita teh rusuh bade mios sedang Kang Dana nuju ka Jakarta. Kumaha parantos disanggakeun ka Kang Dana seratna? Kantenan we parantos maneng dan harita teh nembe sumping saatosna 5 dinten ti Neng angkat ka Tasik. Malih saparantos diaos seratna ku Jang Dana. Teu kinten anjeunna ngaraos handeuleunana, malih dugi ka nangis sanes kanten. Oh, nangis anjeunna teh. Atih kacidang halaseunana harita keneh manehna ge nyalangkrung cipanonna ku Wawiguna jeung Wa Astinah kabireunguh yen Atih teh medal cipanon. Mangga Neng atuh calik-calik heula sing raos. Wa bade ka bumina Jang Dana. Geura da moal ka mamana. Moal teu enggal ngagurudag ayeuna oge. Da kalintang parantos kangeneun. Wa Astinah bari harita keneh indit rek nyusulan Dana. Da henteu sabaraha jauhna ti imah Wa Astinah ka Dana teh. Paling-paling ge 10 meniteun mah aya ku leumpang awewe. Mangga atuh Wa, tembalna bari ngareret ka Wa Astinah. Keun wae da aya Wa pamegatnya, calik-calik we heula. Sakali deui Wa Astinah nyarita bari terus turun ka buruan. Dupi Neng ngahaja wae angkat ka dieu teh. Atanapi aya kaperyogian sanes, Wawiguna bari netep ka Neng Atih. Oh, sumuhun ngahaja wae Wa. Kahijina mah hoyong pendak sareng Wa. Sadayana kahijina mah hoyong pendak we sareng sadayana di dieu. Atuh sanes ti eta engke ku abdi diwartoskeun saparantos kempel sadayana. Hatur nuhun atuh Neng. Aya keemut mah ka Wa. Da puguh Wa teh sanes teu emut. Sok sumawonten itu Wa istri mah. Kitu deui Jang Dana mah teu kedah disanggemkeun deui. Estu mani rai dinten teh ulang-ulang wae. Oh, leres Wa.
tanya atih bari rada ngahulang ngerasa karunyangeun ka buah hatena. Teu kesel ngadagoan, teu sabaraha antarana oge waastina geus norojol deui datang diiring ku Dana. Tah geuning Neng Ujang kuwa kabandang ka dieu. Dana jeung Atih silih tetep beri pinuh ku hate kadeudeuh sono nu taya papadana meunang setengah tahun papisahan ayeuna patepung deui. 2 beungeut pateuteup sarta 4 panon pada medal nyalangkrung. Haturan At, sareng saha angkat ka dieu. Nuhun Kang Dan, kumaha Damang? Atih sorana dumareuda teu tahan dina tikoro nyelaku piceurikeun. Berkat At, waktos ieu engkang nuju sehat ari badan mah. Mung batin teu aya kendatna, sumoreang ti awit dikantun ku At. Dana oge celak cipanona nyak celakan kitu deui Atih pada rambisak. Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.